generasi urang ayeuna geus tinggal generasi bakukul. Bakukulnya bakukul. Mun dina bonteng bakukul teh kan tak pertama baragus. Kadua geus male bagaragus kenengan mulai menurun. Di ujung tinggal nu laletik teh laletik bari jeung barengkok eta kan bakukul jalan diwadahan kana bakul terus dijual teh laku dibikeunan kata tangga geus arembungeun akhirna ditenden bedi hareupeun ieu mah di sisi ieu mah datang ka buruk dipacokan kotok rimpak eta bakukul kos kitu. Masya Allah yazhabus solihun jelema-jelema soleh geus naringgalkeun urang geus wafat terus mingping areueuh Masya Allah baheula mah palohara jalema soleh ari ibadah jelas bari jeung baroga ilmu ngaraji ti mimiti sapina terus datang ka kitab nu gualede puara diparake ari ibadah Masya Allah ningali na doang orang ningali wajah nang geus leuleus jasa hate tak kiai baraheula teh kos kitu kuari geus eueuh kiai nu karitu teh beges mau diganti ku generasi Masya Allah ibadahna mah kadeleuna rajin datang ka tarangna harideung ngan di latar belakang mah henteu ngaji. Masya Allah yang dijadikan mama tapi teu ngaji ngan ukurnya kelantas beh doang kolotrak woi sia aing kos kieu ke geus meunang ijazah zikir sia sia diawas barodo eta naon deui. Ya Allah baheula mah generasi baheula caricing di istana kemudian kalaluar ti istana teh nyalaliaran pasantren terus benyeunan pasantren lajuna Masya Allah padahal tatena lahirna di istana di keraton kalaluar tek malah santren Masya Allah ari kuari nu cicing di pasantren ninggalkeun pasantren menuju istana ka pendopo geus jauh ka eta teh ya Allah mentakan ningali wajah kiai-kiai baraheula Masya Allah ngeunaheun jasa jadi nasehat lulus jasa Masya Allah barang di zaman Mama Supendi neule wajah Haji Pendi aduh mingpel muncar sardeksek Masya Allah hayo be naon be dikutak-katik make logika dikutak-katik hirpetan make logika henteu make itiba ngeunaheun urang lamun nuturkeun mah teh be itiba ka guru urang jag guru teh ti guruna deui guruna teh ti guruna deui terus be mapai sampai junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeunaheun luar biasa Masya Allah barang zaman kuari Haji Supendi bagus ijtihad kabeh top ya Allah sagede Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Masya Allah nuka ilmuana pohara luar biasa ti
abad ke-19 datang ke 20 sampai ayeuna 20 ieu teh teu bisa kageser kagedean Syekh Nawawi tanara sadunya ieu teh sadunya masyaallah eta teh Raisul Ulama il Hijaz masyaallah parah luar biasa kunaon ku Haji Pendi disepelekeun ya Allah Gusti nu agung bareng didelegan ukur macaan cerpen doang Pendi ah iya ya Allah geus bae urang lah saeutik mandingan nuturkeun cara kiai-kiai baraheula salamet geus ulah ieu teh ijtihadan cak urang wartu bagus nyeun anu nu eueuh ti baheulana ieu pihawatireunnya iyalah kuari geus zaman nu sangat luar biasa anu ku Kangjeng diomongkeun akhir zaman makin loba umat Islam tapi laksana buih laksana budak katebak angin ka kaler katebak angin ka kidul terus bae kumaha aya angin nang be kunaon barodo luar biasa tah ieu nu mantak ieu barodo nu jadi masalah geus teu daraekeun ngararaji masyaallah mantak ieu urang salametkeun masing-masing awak urang terus be nu sering kukula diomongkeun ayeuna di negara orang kan Islam mayoritasna walaupun negara orang lain bentuk negara Islam tapi kan eusina pendudukna mayoritas kan Islam disiapkan pendidikan ku pemerintah teh dimulai kelas eta teh umur 7 tahun asup ka sakola asad ayo terus naik BI teh geus kelas genep asup ka ditu kas semep SMP hayo ge kuari anak urang teh asli urang teh dididikna sesuai kejeung anu disiapkeun ku pemerintah di sekolah SD keun ku urang teh sesuai jadwalna sesuai kurikulumna tek beres naik ke SMP kira-kira bisaeun moal maca Al-Qur'anul Karim moal kan tuh Masya Allah fasilitas pendidikan anu disadiakeun di negara nu mayoritas Islam tapi ieu kan pembodohan nu sangat luar biasa ongkoh Islam ongkoh teu bisa baca Quran tuh kan parah si eta bisa baca Quran kan lain menang hasil di SD menang hasil ti ustad di lembur ge eta nyumput waktuna nyumput waktu nanti atas ya Allah bari kejeung eueuh bayaran teh kakarak ngomong saya tikdang ustad atuh ayahna be atuh mayar uang teh uang minyak diaromongkeun ku salembur eta mah ustad teh mah duduiteun segala hayang mayar minyak di SD mah mayar sekian tilok diomongna naon Masya Allah ngajual sawah ge daekeun eta teh iya Allah kakarak nyenggung mayar eta teh uang minyak doang ge dikritik da salambur padahal pan anak urang syariat nak bisa maca Quran teh di ustad eta Masya Allah tuh ayo ge atuh teh benae kongmo barang ka SMP mah boro-boro mikiran hayang belajar ngaji Quran geus mulai nyao I love you yeah friend ayo ge Masya Allah boro-boro ngarti karena eusi daripada hukum-hukum Al-Qur'anul Karim daripada hukum Al-Qur'anul Karim atuh mumpung jauh ieu teh
macakna geus teu bisa komo ngahartikeun jeung sajabana beuh masyaallah nu aya teh ya geus be kabawa budaya teh Gusti nu agung masyaallah mulai Haji Pendi geus weaan be geus kolot ge genitna teu kira-kira lagi ngapain Maimunah tuh nyebutna ge yayang lagi ibak lagi ibak apa itu ibak mandi ya Allah masya Allah eta genitna Haji Pendi pan eta ongkohnya nama teh bisa nggak lihat tetenya dikit aja boloan teh kira-kira setan masya Allah wajar deh. Laju panjanjian dek beta diarintip ku Haji Rusdi ku Haji Pamuji ku Haji Samad ya Allah bener ai praktek eta Haji Pendi keur wik-wikan jeung Maimunah yes deh masya Allah eta aki-aki ku boloon luar biasa awas berartikan ieu zina lamun Haji Pendi nak perjaka keneh Maimunahna masih parawan keneh atuh berartikan dijilid 100 kali jilidan lamun Haji Pendi na posisina janda janda Haji Pendi janda naon dukol dukol ceknya duda kolot kira-kira lamun duda jeung janda terjadilah ieu teh perzinahan rejam tamah datang ka pae baledogan make batu tek masya Allah tuh mulai dikritik ku Haji Pendi make akal ini hukum tidak punya pri kemanusiaan bapak bener juga soekeun habak sungutna ya Allah ya Rabbi pan lamun diantepkeun perzinahan tia atau engke bakalna teh aya anak zina atau kadituna beuh ambalayah anak zina atau ieu engke bakalna henteu tertata kahirupan teh sedengkeun ayana khalifatul ardi manusia dicicingkeun di alam dunia teh kajang penataan lantaran ta ieu supaya rapih di alam dunia teh aya laut urus laut nu rapih aya hutan urus hutan nu rapih ayo pan ieu mah kuari teh laut tadi pager hutan dijual ikan terapih luar biasa akibatnya entah tertata kehidupan teh masya Allah geus dengan ayatna hukum teh supaya jerak geus kadituna kan sieun luar biasa beuh masya Allah mikir 1000 kali lamun teu zina teh karena sarua jeung maehan awak kos kitu teh mun aing zina katewak berarti kan direjam datang ka pae rugi luar biasa otomatis kan endek zina mikir 1000 kali pan ieu mah hukum kualitas itu Haji Pendi enjoy be malah mah bangga keur peuting saing tos mawa Maimunah ka hotel ya Allah ya Rabbi leuwih hotelna teh dibayar ku Haji Pendi ditewak Haji Pendi maka dihukuman ieu teh lantaran Haji Pendi duda posisina berarti kan kudu direjam tapi eta datanglah saksi Haji Mujiono
dari Jawa Timur. Cak pamuji tia kejeng Haji Samad, lapor Juragan Hakim, ada apa? Saya menyaksikan bahwa Haji Supendi itu walaupun udah tua tapi jejaka. Ya lain saksi zina, ya lain ya. Ndek ngomongin saksi masih perjaka. Nya nama telaku jomblo datang ke kolot. Tentu kira-kira jomblo datang ke aki-aki. Lantaran ku ari Haji Pendi teh aya anu nyaksian bahwa horenganan masih jejaka, masih pemuda keneh, otomatis kan anu mesti na ieu teh direjam datang ka pae ku ari hanya jilid 100 kali jilidan. Tuh berarti kan leuwih ringan kan, menang saminggu eta lantaran pamuji nggak dikasih uang rokok. Lapor deui ka kehakiman, nyabut eta teh kesaksianna. Juragan Hakim, saya mencabut kesaksian saya bahwa Haji Pendi ini adalah seorang jejaka. Dicabut deui ieu teh. Nu jadi permasalahan kumaha ieu teh, ganti rugi atawa henteu. Wal aso anak suhuda ison idza roja'u layagrumuna li anak mak sahidu bi layatarattabu alaihi rajmu. Tuh anak suhuda isonin saksi muhson, artina ieu tia apakah perjaka apakah duda layagrumun henteu kat lu haji teteh ganti rugi. Kunaon anu mantak teu perlu ganti rugi? Li anna ma syahidu bihi la yatarattabu alaihi rajmu, lantaran perkara anu disaksikeun ku pamuji dikejeng Haji Samad ieu henteu berakibat rejam. Lamun kieu mah ye Haji Pendi tatayeuna teh dihukuman perjejaka, berarti kan jilid. Disaksian bahwa orenganan Haji Pendi duda. Horenganan Haji Pendi duda, otomatis kan direjam datang ka pae. Barang geus pae laporan hampura. Horenganan jejaka. Iya kan. Eta mah ke ahli waris Haji Pendi bakalna bisa minta ganti rugi. Aja lah cak Haji Pamuji, nggak apa-apa saya bayar, udah mati ini orangnya. Orang ribeden doang yang nama ribeden. Ya Allah, teh hukum teh berbeda. Terus rangda parawan timulai nikah keneh, timulai nikah hukum parawan jeung rangda berbeda. Tuh ari rangda mah rangda sanajan bapak nu ngawaliana disyaratkeun ieu kudu aya izin nutkon goer mujbir kos kitu garana. Bapak kula ngizinan ka bapak tikahkeun kula ka Pepen Supendi. Tuh cak Maimunah teh kudu aya ngomong kos kitu. Teu sah andai kata ku bapakna teh dikawinkeun teh langsung ka eta teh Haji Pendi tanpa ngomong deui ka anakna dalam kondisi rangda teu sah. Tapi lamun parawan mah parawan teu bebeja deui ge eueuh masalah. Boga anak parawan dipasantrenkeun berarti kan anakna keur masantren. Jol Haji Pendi ulin ka imah eta teh ka bapakna ji Cak Ibrahim bapakna teh cocok amat ieu ka Haji Pendi lah geus ditikahkeun bae lah Supendi digerokeun tah ieu teh tatangga dua jaya saksi anakna mah di ditu teh nyaho di pasantren. Saudara Haji Pendi, saya tikahkan engkau, saya kawinkan engkau pada putri saya yang bernama Maimunah dengan mas kawin 100.000. Ya Allah, atuh sah tarima qabil tuh si anak ke rumah santren teu nyaho naon gitu.
tanya mana non geus bae Haji Pendi balaga ngiriman ka ditu nyeng bae pada geus jadi pamajikanna terus bae laju dibawa ku Haji Pendi teh atuh teu naon masalah langsung dipake si eta mah tapi lamun posisi rangda mah teu meunang rangda ieu teh berarti kan kudu aya izin ngucap tah leutik keneh Maimunah kakarak umur 7 tahun ditikahkeun tes be ditikahkeun teu be ieu teh ieu kan teu diomong di parawan ieu teh nanaon bebas ya Allah dikawinkeun ka Haji Pendi menang saminggu laju dipegateun ku Haji Pendi berarti kan ia anak umur 7 tahun leutik keneh rangda posisina di mana-mana posisi rangda leutik keneh seperti itu sedengkeun untuk dikawinkeun deui kudu aya izin budak leutik teu diiktibar izina maka wajib kudu tanggohkeun kana masa baleg teu meunang dikawinkeun terus be posisina rangda kecuali lain rangda tak umur 7 tahun kan can balik 8 tahun eta teh can balik umur 9 tahun mulailah balik berbay keluar geti kakarak teu nanaon dikawinkeun ieu pun ditanya supaya naon diiktibar ieu teh ngijinana tah beda hal mazhab Hanafi cak mazhab Hanafi urusan sanajan posisi rangda budak leutik kemudian tanya be geus di mana nya ngijinan sanajan budak leutik keneh ge diiktibar bae izina sanajan budak leutik tapi menurut mazhab Syafi'i tetep teu bisa tanggohkeun kana masa baleg tuh ieu posisi rangda tapi lamun parawan makan bebas parawan Masya Allah ieu hukum tadi mulai nikah kene nikah tek be kiai ieu rangdana teh ya rangdana kumaha lamun tina hasil zina awas sae biwatin rangdana ku sebab hubunganna ima binikah wa ima bizina geus andai kata aya awewe padahal canika tapi orang geus zina rangda be ngaranna geus berarti ieu tetep wajib kudu aya ditanyakeun tek be kudu aya izin binutki lamun memang rangdana ieu teh ku zina pun teu nyaho bapakna ieu mah pengakuan anakna be bapak kula mah ieu geus rangda cak anakna teh atuh geus berarti tah hukuman rangda ulah laju nanyaan bapakna teh kusaha sia rangdana tah cak anakna teh ku Haji Pendi tewak Haji Pendi Masya Allah ipara luar biasa ya hukum terus be tah ieu rangda sing ngadawas kumaha kiai lamun rangdana make terong naon jadi eta mah isengan jasa Maimunah iseng seug be andahannya ngala terong laju asup ka kamar mandi kunyana terong diasupkeun tetap jadi rangda ta eta mah kal bikri tetep bae hukuman parawan bae itu maksudnya dina pada teu wajib ieu teh ijinutkon tak beda sebab rangdana kudu rangdana teh biwatin hukum teh datang kadinya ya Allah wal aso ana suhu dasipatin ma'a suhu ditakliki tolakin idza raja'u layagramun
li'anna masyahidu bihi layatarattabu alaihi tolak elatna eueuh dina kitab ieu nyieun be ku sorangan tuh li'anna masyahidu bihi layatarattabu alaihi tolak. Cak Haji Pendi nak jasa aing mah boga pamajikan kaluar malu tah sakedeung Pak arisan sakedeung Pak pangajian beuh Masya Allah sedangkeun sapoena pangajian teh ieu aya 2 unggal poe terus bae eta ibu-ibu sapoena berarti kan boga baju ieu teh baju seragamna 2 kan sapoena berarti lamun saminggu eta teh berarti 14 ya Allah malikiran seragam be ari salaki tilok dipikiran tah ieu nu nyieun salah teh ieu salah urang ibadah ka Gusti Allah tujuanna jang nyiaran ridho Allah subhanahu wa ta'ala nyiaran ridho Allah maka kudu sesuai jeung kudu tepat luar biasa ibadatnya henteu meunang cak sakayang pikiran ya kuari kieu baheulana ibadah di ditu di Mekah tek bae urang teh ihram mulai nawaitul umrota wa ahramtu biha labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak tuh di ditu di Mekah kuari Haji Pendi andahan maca talbiyahna di dia di pondok ka Cilongok labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak boleh eta mah kudu bawa ka grogol tepat barang mah bagus eta teh atuh bacaan eta bagus tapi teu pas posisi cak urang teu tepat sasaran teu tepat atuh lain jang dipake di dinya eta mah tawaf urang tawaf atuh bagus luar biasa muteran Ka'bah Baitullah teu be tawaf kuari Haji Pendi tawafna andahan muteran ranca pondok atuh sanajan bolehkah atuh sanajan babacaan teh Allahumma takbar rabbana atina fid dunya hasan ditonton eta wah edan lepas tepas sasaran atau engke dina mana teu pas sasaran teh geus bacak batur kos dan lepas atau deuk di mana meunang ridho Allah subhanahu wa taala tepatkeun posisi tak ieu singa diawas kuari tia loba nu henteu tepat posisi usolli sunnatat tahajud rakaataini jam 10 berak ya Allah pen atuh teu kira-kira mah pan tahajud 10 jam 10 beurang tah manggon ti peuting pen ye atuh aing mah geus moal hitungan jeung Allah tanya disebut lagi moal hitungan jeung Allah eta bodoh teu kira-kira Masya Allah awas kuari posisi ye seuna tepat anu sangat luar biasa awewe ieu teh ibadah nu paling hebat nah kan ngalayanan salaki ji nu panghebatna teh ngalayanan salaki butuh ieu teh kopi geus disiapkeun kopina butuh sarapan geus disiapkeun sarapan Masya Allah ayo teh eta ibadah nu paling hebat teh luar biasa dahar di baturan ku pamajikan nama dek dahar dek henteu diuk didinya yang ngahareupan salaki Masya Allah senang luar biasa asa di sorga kan
ketika ieu teh sangu CF teh geus dicekel ku pamajikan teh ieu teh sangkuna ditambah deui rek nambah deui moal masyaallah haduh Gusti nawaran deui tah eta kan ibadah nu paling hebat luar biasa. Masya Allah, iya masalah ki hudang HST ya, hudang HS nanya ke anak masih ke mana? Di geus ka pangajian. Ayo, ini betul geus ka pangajian eta teh. Kan kos nu bagus tak ibadah teh ya, bagus ngaji sementara salah kita dipalire. Tah ieu salah balilahan nerapkeun ibadah. Lain ngaji nu ieu jore lain ieu. Tepatkan posisina hayu kurang layanan lan salaki sanggeusna kitu kakarak minta izin menang teu ka pangajian tuh cak salakina teh lah kuari mah ulah wakalah emang kunaon rada hayang gitu ya eta Masya Allah ayo ge sakumaha semua sunnah puasa Senin sunnah puasa eta teh Kemis Senin Kemis awewe deuk puasa Senin Kemis kan eta wajib kudu nanya heula ka salaki bebeja ka salaki teh deuk puasa isukan teh meunang henteu lamun cak salakina ulah emang kunaon deuk dipake saya isukan koe durang-durang ayo kemudian maksakan deh puasa Senin doraka ongkoh puasa ongkoh ka neraka. Masya Allah tah can paham ieu mah sakedeung arisan sakedeung pangajian terus be datang ka puyang cak salaki teh ya akhirna pan lajuna ngobrol bejeng tatangga tah ayeuna kan nu ngabaturan dahar tetanggana kan nu rangda teh ya Masya Allah giliran pelebah kanyaon kos kitu mah pan ceurik bebeja kiai salaki kula selingkuh tah eta teh pikiran eureun sia nah ieu teh selingkuh henteu artina selingkuh teh artina ngurusan teh atuh wajar aja pendi lajuna teh bekejeng tetanggana aja pamajikanna eueuh deui Masya Allah lantaran keheul Haji Pendi ka pamajikan ngaran Maimunah dengekeun Maimunah lamun sia ieu tia kaluar teu bebeja deui datang ka kanyahoan aya di pasar jatuh talak aing hiji tuh kaluar ti imah teu bebeja deui bari kejeng lejunya kanyahoan kukuluyuran di pasar jatuh talak geus berarti di mana kaluar ti imah tapi bebeja masalah tamah lamun teu bebeja terus aya di pasar ieu jatuh talak kuari barang kadeule Maimunah aya di luar imah teu bebeja deui nguluyur teu keluar imah berarti kan dihukuman jatuh talak eta teh datanglah pamuji cak pamuji saya menyaksikan bahwa itu Maimunah belum jatuh talak kenapa karena baru keluar rumah doang belum sampai pasar karena kan masalah teh taklek nah kieu ye mun sia keluar imah teu bebeja deui terus kanyahoan aya di pasar jatuh talak hiji jadi lamun kakara keluar imah doang mah encan aya di pasar can jatuh talak tuh tatadina kan geus dihukuman dijatuhkeun talak ngan lantaran aya pamuji nyaksikeun orenganan can sampai ka pasar tah ieu dihukuman can jatuh talak ngan maksud Haji Pendi mah supaya maksud pamuji nyaksikeun kitu kan hayang menang rokok ternyata nu mere rokok deui teh laporan deui menjabal mencabut kesaksian
tah ketika mencabut kesaksian eta henteu aya ganti rugi wal asoh anna suhuda sifatin ma'a suhudi takliki tolakin idza roja'u la yagromun li anna ma syahidu bihi la yatarattabu alaihi tolak lantaran ieu henteu berakibat jatuh talak teu saksian haji pamuji ieu teh henteu ngaakibatkeun jatuh tolak kecuali kieu ye dibalikeun ngarak-karak keluar doang malah disaksikan ku pamuji bahwa sudah sampai ke pasar berarti kan dijatuhkeun talak eta teh prak bemenang saminggu laporan nyabut deui tah ieu mah wajib ganti rugi kunaon anu mantak wajib ganti rugi pan eta salama saminggu di hukuman jatuh talak pan haji pendi teu bisa make ka pamajikan kerugian kan eta teh ya tuh sarua ieu teh wal aso anna suhuda sifatin masud ditakliki itkin idza rojau la yagromuna lamun maneh Khalid Jaed Haji Pendi boga abid ngaran Haji Rusdi jadi Haji Rusdi abid Haji Pendi hukum abid ya hukum abid menang dijual geus berarti Haji Rusdi talian ku Haji Pendi bawa ke pasar bandrol kos embe bandrol dijual dipikul tah atuh teu naon masalah cak Haji Pendi teh ya di lamun sia kaluar ti imah teh bebeja deui ieu sia merdeka eta ngaranna taklek pas kitu ngaranna teu bebeja deui tek be kuari aya keluar dilaporkeun berarti kan merdeka ternyata horenganan bebeja atau di mana bebeja pan teu jatuh teu merdeka tah ieu kesaksian tersebut teu mantak ganti rugi kitabud da'wah wal bayyinat wallahu a'lam bis